Sampurasun Wilujeng Sumping di lingkungan Nalegong Kabupaten Sumedang. Di dieu aya patung anu endah pisan, anu sae pisan dari kerajinan di lingkungan Nalegong. Ieu aya patung tentara, oge aya patung perjuangan dengan membawa bambu runcing. Ieu aya patung patung tentara eta anu berjuang di kemerdekaan Republik Indonesia. Ieu kawasanna nyaeta ayana di lingkungan Nalegong. Panginten pamirsa oge aya nu kantos ka dieu. Nah, ieu aya patung-patung nyaeta patung perjuangan anu nyandak bambu runcing. Terus aya tugu gapura, tugu perjuangan 11 April. Oge aya gambar keretek. Nah, ieu gambar keretek. Terus aya nu naekna ya, istri sareng pamaget di Sumedang Simpati. Panginten aranjeun parantos pernah ka dieu, tanapi sering ka dieu, tanapi aya urang dieu. Nah, ieu gambar keretekna nya sae pisan, kerajinan anu hebat pisan, anu luar biasa. Nah, terus aya patung sepeda ontel. Patung sepeda ontel anu unik pisan, anu antik pisan. Nah, aya seratan. Memang sae pisan, sapertos asli gitu sepedana teh. Nah, terus aya seratan bersama ontel lebih tenang, lebih nyaman. Gerakan bersepeda menghindari polusi dan sehat. Di sepedahan sangkan sehat. Nah, terus ieu aya patung beca. Patung beca ibu-ibu nuju ditarik ku tukang beca. Ge mangrupakeun alat transportasi di Sumedang nyaeta beca. Ieu gambarkeun tukang beca. Sae pisan mahatna atanapi patungna sae pisan. Nah, terus ieu aya patung perjuangan anu nyandak bambu runcing teh. Unik pisan gitu di dieu ya. Anu kantos ka dieu mangga di komen. Aya seratan Sumedang Simpati di lingkungan Nalegong Kabupaten Sumedang. Sumedang Simpati. Nah, ieu motor antik ya. Kiri pendak di jalan taros jokna ta can omean keneh ya.